Eutik lobana dewa bakal lobanu korban sarta bakal kawalahan sadaya. Kejar meneng-meneng lara ya den ati meneng-meneng lara ya janat nera isnamat kaget nera amiarasa iraha waktusna ayeuna keneh aya persiapan minta supaya baladurandaka anu 4.444 sakabeh anu aya dina pingpinan Hyang Indra tatan-tatan sikep pedang tamsir gara benican rasa limpung kalayan naon rupa wawasan dewa ulah kantun oge nyihunkeun aya dina penang tayungan Kakang Rasiku anjeun oge ti payun mah urang teu ngayakeun persiapan salabeting salapat tangkap di bale marakata leres kopine tapi ayeuna mah menta supaya dipapak di Tegaramat kapanasan ulah cenah asup ka sargaloka ayeuna kopine Indra nuhun deui Datuk Sarika siapkeun para putra Baladurandaka sakabeh anu 4.444 nuhun deui Datuk Sarika rampung dawuh tutas pangandika jieu berapa pangkatan Kakang Resi Bayu, nuhun deui Datuk Sarika rampung dawuh tutas pangandika Jung geura lumaku geura lumampah disaksian ku kaula kade inget naga persona lain heureuyaneun sarebu kali maksa teu aya hakna kalawan teu aya sejarahna widadari dikawinkeun ka bangsa buta sanajan ka manusia oge anu geus tingkat biksu-biksu anu geus tara sirik pidik ireun panastreun dudu pagrumpak wawarna ge Datuk Sarika amit anak putra sakabeh pada lumabah hingga kasenian tuturunan Sunda Jawa saduginipun para batara 4.444 pimpinan Hyang Rasinada lajeng persiapan di saluareun Surgaloka sapayunan lawan salapat tangkep sikep pedang tarsir gara benih cara sampul hadir pada kumpul sakabeh kajaga aya kami pinakan kukayat mah Degut tinggi atas sadia Sumangun tanah bebela Mango dasar Pancasila Sangkuri lo sangkuri Untuk pinatang kahuni Seneng Ngabeh lai berpergi Batara Indra saking kahyangan Tanyumaya pimpinan para batara lajeng ngagentra para sadek saya
sapratanipun Bathara Bayu saking Panglawung Dewa Angin. Bayu rawuh. Bayu. Mana Brahman sapungkureun we parantos ditugaskeun menta supaya hubungan dewa keadilan yang Bathara Wisnu anu ngancik di Kresna parantos dionang heula ka dieu tapi syukur tuning Wisnu wah pangapunten kaula para saderet Bathara pangapunten kaula aduh sono pisan Wisnu ya